anu aya di Mekah tuluy manehna cenah hadir kana majelis ilmu ngadenge nasihat dina majelis ilmu tuluy rumasa dosa tuluy didinya minta hampura ka Gusti tina sakabeh dosa-dosana manehna teu sadar cenah balik teh geus bersih eueuh dosana sakoprol-koprol acan tuh nah, lamun bersih dosana mun dihampura dosa urang maka sagala musibah anu ayeuna nimpa ka urang hese rezeki cilaka jeung cilaka rumah tangga kusut kan kadang-kadang jelema ngararewa ka urang teh gitu kan ngutangkeun ka batur meni harese mayar ka urang katipu wae gawe teh gitu kan urang keur bejeuna butuh ku duit nginjem 10.000 perak ge eueuh nu mere nginjem kan jadi hate urang teh ya aya pekolakan kalaka gararing ya kan melak sawah naon melak pare di sawah kan ayeuna deui uberi teh gitu dah ya rupa-rupanya awak ririwit weh geus darah tinggi mah geus jantung mah geus asam urat mah kolesterol mah tuh kan gitu kan dek gawe ge meuni lalu leus dek ibadah hararese da awak ramoh poe wae ya puyeng jeung puyeng weh duit bea ka dokter malah ka dokter ge meunang nganyuk rupa-rupa sing inget ya warna-warni musibah di dunia eta teh tina sababiah naon dosa urang abdi mah teu rumaos da abdi mah teu rumaos dosa naon tah sahajal manu ngarasa teu rumasa dosa eta teh jelema nu panggede-gedena dosa bisa hayang nyaho nya jelema anu teu rumasa dosa eta teh jelema nu panggede-gedena dosa Allah jelema anu rumasa pangloba-lobana dosa rumasa eta matak ngaleungitkeun dosa rasa rumasa teh matak kumaha cenah ngaleungitkeun dosa matak dihampura ku pangeran eta kudu loba istighfar kudu loba rumasa dosa naon bae eta matak jadi mamala ngan urang teu nyaho lamun urang ngupat simuat jadi naonnya eta musibahna teu nyaho lamun urang ngawadul urang jalir janji gitu kan naonnya eta teh musibahna nu bakal nimpa ka abdi teu nyaho urang ada eta sok ninggalkeun salat fardu bari ngahaja naonnya eta teh musibah nu bakal nimpa ka urang ada eta nemongkeun orat ka lain mahramna kan naon kira-kira musibah anu bakal nimpa ka urang ada eta suudon dina ati goreng sangka hasud ka papada eta teh dosa gede takabur boga rasa kuring leuwih agung kuring leuwih suci tibatan nu sejen diremehkeun gitu kan gitu dianggapna nu sejen teh leuwih kotor leuwih bodoh leuwih hina tibatan kuring teh eta teh dosa nu kacida gedena dina ati nu disebut takabur
ujub pan eta teh dosa anu gede ujub teh. Naon ujub teh? Ujub teh sok ngarasa kaget ku amal soleh sorangan, ngerasa kaget ku amal soleh sorangan, mini asa pangakang gitu kan. Tuh pedah getol wiridan batur unggal poe teh ukur maca Quran teh saayat 2 ayat kuring mah sapoe teh 5 juz gitu kan, kuring mah sapoe teh sekian. Tuh boga rasa ujub kaget ku amal sarangan, padahal hidayah teh ku Allah, padahal bisa ibadah teh ku saha? Ku Allah. Tuh lain menang urang ngingki ka dieu ka pangajian kade bisi asa menang urang. Hidayah nu asup kana ati urang nepi ka urang hayang hadir dina majelis ilmu eta teh hidayah teh pituduh ti saha? Ku saha eta dikitukeun hate urang teh? Ku Allah. Ada eta suku bisa ngalengkah ka dieu, bisa hadir di dieu, nah ku saha dibere kakuatan teh? Dilengkahkeunana ku saha? Ku Allah kabehna ge. Da loba jelema nu hayang we tuluy. Dan nepi ka jadi omongnya wungkul sanes teu hoyong abdi teh hadir dina pangaosan gitu kan, madian nu sanes mung atuda abdi teh repot, atuda padahal dulpeuna mah teu hadir we geus sakitu, dulpeuna mah teu hadir we. Tuh loba nu hayang ngalakonan ibadah tapi ku Allah ditebisakeun, ku Allah ditemampuhkeun, ku Allah diharoreamkeun. Da sebenarnya mah mampu, dek ngaji unggal poe mampu, ustad aya sok ayeuna di dieu guru urang geus ujang ya di dieu nya sok aya unggal poe. Lain lamun aya nu hayang ngaji ke dieu kolot aki-aki ini rek ditarima moal, unggal poe rek ditarima moal tuh tingali. Tapi nah urang henteu da ku Allah teu dihayangkeun, hate teh diharoreamkeun kitu ku Allah teu dulpeuna mah teu bisa hadir we teu. Aya nu hayang nama ngan ku Allah teh dibere mampu, ku Allah teh dibere kariweuh itu kariweuh ieu itu kan, ku Allah teh diberi gering awakna, hayang mah hayang bener-bener hayang gitu kan, ngan teu dibere mampu. Kudu init pengajian jauh, ai lempang teu mampu, ai kana mobil teu boga duit gitu kan, nu mawa eueuh gitu kan. Dulpeuna mah sarua ciga tadi teu hadir weh dulpeuna mah. Jadi walhasil kabehana ge ku Allah, hidayah teh ku Allah, taufik teh ku Allah, nu Allah ti Allah kabehanana. Matak urang kudu syukur ka Allah, urang didamel hambana nu iman ka mantenanana, da iman dina ati urang teh diimankeun ku saha? Ari Islam urang teh diislamkeun ku saha? Kitu. Kabeh ku Allah. Mun urang ku Allah dikersakeun make jeung bisa ibadah, daek ibadah kade tong ujub, da lain menang urang, lain ku urang, lain ku Allah. Syukur we ka Allah, ongeng-ongengan nuhun Gusti, abdi Gusti dipaparinan pituduh pitulung ku Gusti tiasa ngalakonan salat fardu, Gusti paparinan pituduh pitulung kanggo abdi supados tiasa ngalaksanakeun sareng sunatna, geus bisa engke teh ngalakonan qobliyah ba'diyah, nuhun Gusti ya. Abdi ku Gusti dipaparin pituduh pitulung tiasa ngalaksanakeun qobliyah ba'diyah, Gusti hidayahan jisim abdi, taufekan jisim abdi, sing dugi ka tiasa ngalakonan sunat-sunat nu sanes, aya witir, aya duha, itu kan. Nah, kete di mana ku Gusti teh diijabah he urang teh
ongeng-ongengan kasih nuhun Gusti terus gitu. Urang kakarak bisa salat tahajud teh 2 rakaat cenah batur mah nepi ka 1000 rakaat saputing teh. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra ali wirid salat sunat tahajudna teh unggal wengi tara kurang tina 1000 rakaat. Da ku urang mah mal kawaktuan. Musing ongeng-ongengan oge. Kan? Mal kawaktuan moal. Pan ari keur tingkat walimah waktu teh seperti karet. Seperti karet bisa dipondokeun, bisa dipanjangkeun. Sakitu seperti karet. Ya. Ari waktuna singkat tapi keur batur mah mahi keur salat 1000 rakaateun. Teu meakeun waktu eta teh. Teu kan? Mama Eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu saur apa nu nyaksianana? Apa dicana ku Eyang kaditu ka kaum Bandung ti Cibabat. Kan ti Cibabat ka kaum teh caket, kan lempeng ka kaum teh. Nah, naik delman. Tuh. Ai naik kana delman kedah nyana Quran apa teh. Saur ma Eyang teh pas maju delman Bandungan surat teh kitu. Bandungan Eyang rek maca Quran. Ajeng apa teh Bandungan tina Fatihah. Salamar ieu delman teh maju. Ai bacaanana kieu surat bacaanna teh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan Mama Eyang Cibabat kitu sarabat. Kan? Kapan heubeul kitu membacana ge? Tuluy teu dituncalan. Sakaca ieu delman maju barang minal jinnati wan nas pas reg eureun dipayuneun kaum. Coba satamatan Quran ari tidinya kaditu teh ngan ukur 1/2 jam. Kana delman teh ti Cibabat ka kaum teh 1/2 jam satamatan. Coba ripuh apa teh cenah Bandungan teh pira ku teu ripuh we satamatan. Tapi nah ada dibukti nama geningan ukur 1/2 jam. Saur apa dina ngariung berjamaah para ulama dirinya berjamaah nu ngaos teh ya seuratusan nu ngaos teh. Ai biasa satu acan dadauh ma Eyang teh jadi jamaah teh dos dibiasakeun ngaos Quran anu sajuzan teh sababaraha tamak simpen di dinya nu sajuzan. Nah, Mama Eyang mah nyanak weh satamatan misah tapi nu sajuzan. Ari apa diuk teh cenah rada jauh. Apa teh panggancangna maca Quran teh sajuz teh 4 jam. Saurna teh. Ai apa teh barang menang sajuz ningali Ma Eyang, nah Ma Eyang mah geus 10 juz. Penasaran nah Ma Eyang kumaha ngamaca nah padahal apa teh sakumaha pang cepet nah ngalih weh apa teh pindah cenah kagedengen Mama Eyang hayang Bandungan da bacaanna teh kitu tartil bacaanna teh da bacaan sepuh ai di Bandungan mah ripuh nu ngabandungan tapi lamun ningali kana waktu gitu kan jadi apa saparapat jam teh Mama Eyang mah 10 juz jadi 30 juz teh 34 jam kadang 1/2 jam kadang 34 jam gitu. Dina bulan Ramadan Mama Eyang Cibabat ngajak ke apa sabada taraweh ai taraweh teh dipimpin ku putrana nyaeta Abuya Iping anu di Sumedang di dieu. Ya, Buya Iping teh kantos janten pangulu Sumedang di dieu. Nyata
Raden Kyai Haji Muhammad Imam Rafi'i, putra Mama Eyang Cibabat eta teh. Nah, taraweh 20 rakaat, witirna 3 2 jam di imaman ku putrana teh. Nah, sabada beres taraweh sumping Mama Eyang, saur Mama Eyang, saha anu rek milu jeung Eyang ngodoan salat fardu 10 poeun. Berarti 10 poeun teh otomatis 170 rakaat. Kan sapoe sapeuting kan 17 rakaat. Lamun 10 poeun ngodoanana 170 rakaat didawamkeun ti malam tanggal 1 Ramadan. Atuh nu ngarilu teh ngan ukur putra nya jeung santri senior. Kan? Aya nu kitu mah nu umum, bubar. Heuh tadi ukuranana 23 rakaat taraweh geus sabaraha jam? 2 jam bari di imaman ku imam nu ngora. Ieu sepuh Mama Eyang teh gitu kan. 170 rakaat ari bacaanana kieu. Nu bieu teh bacaanana teh. Lajeng suratna tina rakaat kahiji nepi ka akhir teh ti mimiti surat Yasin nepi ka minal jinnati wanas. Allah. Ditarikeun aosana ge kodo lohor tarikeun, kodo asar ditarikeun 2 rakaatna. Memang kitu pasunatanana. Mun urang ngodoan salat anu ti beurang dilakukeunana ti peuting, maka kudu ditarikeun rakaat kahiji kadua. Mun urang ngodoan salat nu paragi ti peuting ciga magrib isya jeung subuh tuluy dikodoanana di ti beurang eta mah kudu lalaunan kabehanana gitu kan. Dan ditarikeun biasa kodo lohor oge ngimaman teh asar ditarikeun biasa. Ripuh apa saurna teh? Ripuh luar biasa ripuhna oge. Heuh atuh 170 rakaat. Bari apa keur budak? Apa teh lebet pasantren teh usia 10 tahunan. Dia mah yang Cibabat teh. Nah, caritana beres we salat teh nya. Geus beres salat 10 poeun teh 170 rakaat teh ya. Geus kitu teh, heuh hayang atuh da ripuh atuh awak nya. Hayang istirahat keluar. Ai barang mukakeun panto masjid da ditutupan panto masjid teh keluar teh. Barang mukakeun panto masjid cek babaturan teh cek santri deui, dek ka mana ha? Sarana teh. Nyangkana teh ka urang teh rek cai. Rek wudu atawa rek naon gitu. Hantar ka mana-mana gitu. Geus we, nya make geus kaget kabeh. Naon sababna? Barang dihitung-hitungan ukur sajam. Ari tadi taraweh 23 rakaat 2 jam. Ari 127 rakaat bari suratna tina Yasin nepi ka minajid bari gerakna ge aplen. Alon bari bacaanana aplen. Nah sajam. Tah kitu. Tah ieu teh nu kitu teh ngaranna barokatul waqti, barokah waktu. Matak lamun urang ngadenge aya wali maca Quran antara magrib nepi ka isya make jeung ratusan tamatan heulah eta mah lain kelas urang. Lain kelas urang. Kelas urang mah digancangkeun oge paling gancang sajuz teh saparapa jam. Dicobaan ku buya. Cobaan. Wah. Terus saparapa jam eta teh ripuh. Ieu mah nyobaan. Tahadus bini mah nyobaan dan teu ayeuna mah. Nyobaan di Masjidil Haram. Maca Quran berang satamatan peuting satamatan. Memang saparapa jam sa eta teh berarti lamun 30 juz teh sabaraha? Sabaraha jam? Sajam teh berarti 4 juz. 8 jam teh mun kali 4 8 jam kurang 8 jam kurang cicing alah ripuhna
ripuna di Masjidil Haram cobaan penting cobaan ribu ai cadu mah henteu ada pamali ngan nepi ka kiwari acan deui ya alah tah kitu ya. Nah ini ninggal mah eyang mah kitu cenah mah ngaos Quran teh aya langkungna eta mah. Buya gaduh guru jenenganana Habib Ahmad Al-Kaf di Madinah Al-Munawwarah ya, linggihna teh di Madinah teh di masjid we aiti subuh ka masjid mulih enjing-enjing tos beres salat duha segala rupa tos kitu engke ti lohor asar maghrib isya di masjid deui puluhan tahun kitu damelna teh. Anjeunna ngadongengkeun ka Buya tos 4 kali tepang langsung sareng Kangjeng Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Kejadianana nu pertama kieu, kadua kieu, dongeng katilu kieu, kaopat kieu. Ngobrol langsung sareng Habib sareng Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Anjeunna ngadongengkeun ka Buya, kami boga guru baheula muruk di Masjidil Haram. Saurna teh salah satu karamat nate maca Quran tina pintu babu salam ti pangsaian ka makom Ibrahim kan sabaraha puluh lengkah eta mah nu ngiringkeun para ulama-ulama hafidz Quran sadayana nyarengan ngaosanana tartil Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim ditarikeun ngaos Quran teh Al-Baqarah terus mapah teu liren mapah teu liren mapah teh nepi ka makom Ibrahim satamatan beres teu ngaraneg heula padahal sabaraha puluh lengkah karamat para wali teh siga kitu nya masyaallah tabarakallah. Allah numawi urang manungan garapan para ulama nu laluhung yuswana nu sakitu singkat Imam Ghazali, Imam Syafi'i, yuswana Imam Nawawi, para ronok yuswana teh para ronok pan Imam Nawawi ge teu dugi 50 tahun acan guru besar dina seluruh fan keilmuan Imam Nawawi tu 50 tahun acan yuswana teh tapi eta manfaatna ilmuna sadunya sadayana ngaos karangan Imam Nawawi garapanana hari-hari lamun karanganana wungkul dibagi unggal poe teh umpamana sakoras da moal mahi kana umur sakitu eta teh lain hiji kitabna teh wah seueur kitabna teh jadi artina moal kawaktuan can ibadahna can mayunan tamu can ngawuruk santri can kunjungan ziarah ka ditu ka dieu tuh moal pi mahieun Imam Syafi'i anom keneh pupusna teh Imam Ghazali anom keneh pupusna teh tapi wah eta ilmu tah gitu ari urang mah sapoe sapeting nah da teu cukup keur sajuz acan bener henteu urang aku we ayeuna mah bener henteu sapoe sapeting teu mahi keur sajuz acan peuting sakitu legana teu mahi keur qobliyah ba'da acan teu mahi keur salat witir sarakaat acan teu mahi keur salat tahajud 2 rakaat berang ti isuk-isuk nepi ka lohor sakitu legana waktu da teu mahi keur salat duha 2 rakaat acan ya gebay waktu teh kan nah teu mahi ari batur sajam nepi ka bisa satamatan kan
apan batur mah geus barokah waktuna. Ai barokah waktu kunaon? Heuh ku amal saking istiqomah maca Qur'ana nepi ka ku Allah waktuna sina siga karet. Pan barokah teh ku amal. Ai urang ku sabab amalna eueuh rek jadi berkah kumaha? Ai barokah mah jadi barekah lamun amal ngaberkahan kan? Lamun teu amal mah borokah. Naon? Borok. Apal borok? Jadi penyakit nanahan, coba atul, coba bau, petak geuleuh, teu kan? Tah, waktu anu teu dipake ibadah teh jadi waktu borokah. Anu waktu nu dipake ibadah jadi waktu naon? Barokah. Sabab barokah teh tina naon cenah? Amal. Ilmu wungkul teh diamalkeun meusing ajengan oge euy. Moal matak jadi barokah. Dina dada teh hadis Quran. Saha jalma nu maca salawat sekian, katalar jeung rawi-rawina. Ai prak salawatna henteu. Jang barokah euy. Barokah. Teuh nya. Naon sababna? Sabab barokahna ilmu mah da ku amal. Ilmu mah da kakarak biji. Mun bubuahan mah biji buah. Buah naon cenah? Ieu teh buah aromanis Bali. Sikina wungkul. Gaduh sabariji eta sikina teh aya meureun 1000 mah digandong we tuluy. Ya dina naon? Dina rangsel dibawa, sare dibawa, ke kantor dibawa, ulin dibawa, itu kan nepi ka 70 tahun kan tulis sakaratul maut cing eta siki buah nggak jadi buah teu najan puluhan tahun, najan 100 tahun, najan 1000 tahun digagandong we da teu diplakeun. Atuh kalakah ku naon eta teh sikina teh beak ku naon? Heueuh ku toko beak hancur teh eta borokah. Padahal mah tong 100.000 ayeuna mahnya siki buah teh hiji we kayaknya cecebkeun da tuku 2 tanah 10 tumbak keur melak tangkal buah hiji mah. Di dieu kita nya di dieu cecebkeun kan hiji we dicecebkeun dagoan genep tahun kadahar ku anak incu teuh ta eta barokah. Jadi barokah teh kunaon? Heuh ku nyecepkeun alias ku amal make gawe. Urang boga dalil tentang sholat, orang boga dalil tentang sholawat, orang boga dalil tentang wirid itu wirid ieu dan sebagainya, doa itu doa itu, teu diapalkeun. Eueuh nu jadi, eueuh nu ngabuah. Amalkeun we, mimiti mekar geus diamalkeun mah. Tulis sirungan, tangkalan, ngagedean, kembangan, buahan, asak, tuluy we dinikmati. Kan tah tina ilmu kan karena bisa dinikmati teh ya prosesnya panjang kudu melalui amal ge kudu ikhlas kudu khusyuk gitu kan make ilmu na cumpon syarat rukuna ngajauhan pabatalanana malah pamakruhanana mun hayang gining hasilna ditambah jeung pasunatanana jeung adab-adabanana tuh geus kitu dagoan da tarawang langsung saketika tara aya waktu istiqomah heula. Jadi urang teh mun wirid naon sholawat gitu tah kudu aya waktu heula keur ngagedean tuluy ngarantingan tuluy ngembangan tuluy buahan geus buah oge ya aya anu pentil
aya anu ngora gitu kan, aya nu kolot, aya nu asak, aya nu kolot can asak kan, ieu buah gincu kan geus kolot aya can asak mah hasil we kan. Tuh dek nepi ka asak teh butuh waktu kabehana ge. Mata urang kudu sabar. Isi komah we sing yakin we tuluy. Salawat ayeuna sapoe. Hayo rek naon? Dawaamkeun ku urang. Abdi gaduh wirid salawat nariyah unggal tasalat 11 kali, unggal peuting 100 kali. Dawuhan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala anhu dina kitab Afdhalus Shalawat dijelaskeun kaistimewaan khasiatna barokahna memeh akhirat ieu mah di dunyana keneh moal kurang rezeki. Di dunyana keneh ye bakal dihormati ku sakabeh makhluk, dicintai ku sakabeh makhluk. Di dunyana keneh ieu mah dawam kayaknya. Padahal maca salawat nariyah tasalat 11 kali da teu 5 menit acan atuh ya. Tapi dah heueuh kumaha ngadak-ngadak eta bibir jadi bengok. Bibir jadi bengok. Siga urang rek salat qobliyah ba'diyah. Dek salat qobliyah sabaraha rakaat sih? 2 rakaat ba'diyah. Cing sakumaha capena 2 rakaat. Sok cing bandingkeun euy jeung futsal. Wah jauh atuh capek futsal. Jeung witir 11 rakaat oge. Capek futsal gitu kan? Bandingkeun atuh jeung ngaramet. Capek mana? Wah capek ngaramet, nongeng ngaramet mah di jam 7 nepi ka jam 11. Cok ayeuna jaba kapanasan, jaba ateuh gitu kan? Heeh gitu. Bener henteu? Ayeuna salat duha sabaraha rakaat? 8 rakaat salat duha. Lobana saeutikna 2 rakaat. Mun 8 rakaat dibandingkeun jeung ngaramet sabaraha menit sih 8 rakaat da moal teu 10 menit acan. 8 rakaat teh. Tapi ngadak-ngadak eta suku jadi pengkor. Bener henteu? Ngadak-ngadak suku jadi naon? Jadi pengkor. Ieu mah lain nyaritakeun batur buya, nyaritakeun buya. Nyaritakeun buya. Dek salat qobliyah hantemeh gula nanggulining. Ngadagoan ameh kaburu qomat. Apat lamun qomat mah teu qobliyah. Kan? Tapi kan urang nyaho, lamun teu salat qobliyah memeh salat fardu, kan salat qobliyah mah waktuna teh panjang. Nepi ka akhirna waktu salat farduna. Waktu qobliyah mah ayeuna qobliyah lohor. Nepi ka mana waktuna akhirna nya nepi ka asar. Qobliyah mah kitu. Jadi lamun qobliyah teu dilakonan memeh salat lohor, bisa dilakonan sabadatnya bisa. Dan eta memeh lohor, kurang kuling hayang langsung qomat. Alasanana naon? Embung koy qobliyah. Gula nangguline mah leulempangan, da bisa. Bener henteu? Ai geus beres salat teh, geus beres salat cik atuh geunya wiridan heula. Pan aya nu disunatkeun ku Nabi. Istighfar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 gitu kan? Tuh. Komo menang masantren mah baheula. Da menang masantren ge euy teuing laleungitan. Laleungitan pada masantren teh kenging sekian tahun. Masantren dianu. Ai waktu di pasantren diajar henteu baheula wiridan ba'diyah salat. Kan tenan apal, leuwih tibatan tukang ngaramet apal lagi. Allahumma anta salam Allahumma mini loba. Ayat kursi mah segala rupana tuluy nepi ka dzikir
ilahi anta maksudi nepi ka la ilaha illallah gitu kan tuluy pika doa anu lain ayeuna Aisyah sok dibaca eta ngatos salat leungit kadak-kadak pego geus kitu teh kudu nama ba'diyah atuh cing atuh tadi qobliyah henteu atuh ba'diyah atuh kayaknya 2 rakaat kudu nama digabungkeun atuh jadi 4 rakaat kayaknya atau 2 rakaat mun teu gabungkeun atuh 4 rakaat sekaligus qobliyah ba'diyahna dan diniatan sekaligus niat abdi salat qobliyah duhur jeung ba'diyah duhur 4 rakaat karena Allah taala Allahu akbar kitu kan jadi dikeresakeun ayah maksakeun atukeun bae 2 rakaat we Gusti atuh nawar ka pangeran teh hayang qobliyah wungku hayang ba'diyah wungku atuh qobliyah mah entong ya Gusti gitu kan halah kalekedna teh lain eta teh nu kaleket teh nu cager nu gering nu cager nu jagjag eta teh nu loyo nu jagjag budak ngora eta teh aki-aki ini budak ngora eta teh caritana sit up push up panco diadukeun panco teh eleh kabeh ku urang hah eleh kabeh belajar ilmu bela diri silat gerakan naon bisa tanaga kuat notogeun batur bisa nada teu payu kana salat mah euy diajar kuat olahraga awak sina fisik sina kuat teh lain keur salat si horeng teh keur heureuy we da teu payu kana salat mah teu nya teu payu kana salat mah teu payu mau Allah jika itulah maca Quran ari teu mung ngomongkeun ngocomang maca Quran neule atuh kana tulisan Quran paksakeun we Quran teh ditunda dina ieu deukeut ranjang ditunda meh naon heuh arek sare teh rek ningali heula eta we Quran da ieu mah pego sidih nya buka caritana Quran aya dibuka teh kakarak ieu muka joleng jol ngagubrak tutupkeun deui padahal neule unggul nah dan ngoprek HP paningalian HP anteng euy panon teh buringas we buringas kan tah kitu eta ngadak-ngadak eta si panon kan Masya Allah tah kitu ya urang apal ya ayeuna bahwa ilmu mun teu diamalkeun kumaha cenah moal barokah ai barokah teh buahna jadi urang teh mah nyaho hebatna tina wirid ieu jadi naon di dunya mah nyaho hebatna ieu dawam salat duha jadi naon mah nyaho hebatna tahajud jadi naon mah nyaho anu ku Allah dijanjikeun rek dibikeun di dunya memeh di akhirat ya bisa yang apal karamat mukjizat nabi teh kabehana ge ieu kebulna tina anugerah Allah nuku Allah dijanjikeun rek dipaparinkeun di akhirat para wali dugi ka saciduh metu saucap nyata dipasihan ningali karena perkara nu dirahasiakeun ku Allah ka umumna jelema eta teh Allah kebulna tina barokah takwa tina barokah amal kebulna lain aya gedena siga kumaha wah geus engke di akhirat eta mah geng teuh tah kitu Allah tak urang teh sing yakin karena pidawuh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing yakin urang sing yakin paksakeun ku urang ngalengkahkeun suku kana pangajian sebab saeutikna ganjaran ngalengkahkeun suku kana pangajian teh cenah matak dihampura kabeh dosa memeh suku dilengkahkeun tina lawang panto imah urang
Allah lamun urang dihampura dosa geus asa kitu ayeuna mah teu diberena naon deui cukup. Naon sih ladang ngaji teh ngalengkahkeun suku budak gidig ka ditu ka dieu hadir ngaji deui eta cenah matak dihampura dosa sakitu we tong loba cukup sakitu ge. Wah pohara sakitu ge. Naon sababna pohara? Sabab anu jadi musibah di dunia nu jadi siksa di kubur di akhirat teh dosa. Lamun dosana dihampura hartina musibah nu ayeuna keur ditimpakeun dicabut ku Allah. Musibah nu rek ditimpakeun moal jadi kitu. Teh nu tadina ririwit wae awak teh tina sabab dosa mineng ngalengkah kana pengajian. Urang teh sadar geus dihampura dosa teh ku Allah. Da kita jual calager matak loba jalma aneh dodok ubar ka ditu ka dieu teh cager wae ai barang abus hadir di pengajian malah pengajianna teh janari malah kahujanan aneh jadi cager. Ta manehna teu sadar yen eta gering manehanana teh tina sabab dosa. Ari nu ngahapus dosa teh diantarana nu panggancang-gancangna ngalengkahkeun suku kana pengajian. Kan aya jelema hese rezeki jelema teh barang geus jadi ahli ke pengajian ngadak-ngadak nu baru ka hutang malayar nu teu disangka-sangka itu heula ditagih malah ka ngamek geus jadi ahli pengajian gitu kan. Nah rezeki jadi cukup kula warga jadi makmur jeung sabangsana tah manehna teu sadar bahwa diseret rezeki teh ku Allah teh tina sabab dosa. Nah salah satu nu matak dihampura dosa teh nyaeta ngalengkahkeun suku kana pengajian. Semakin sering hadir dina pengajian semakin gancang tah proses penyucian kan tina dosa-dosa urang alias semakin gancang leungitna musibah, leungitna karuwet, leungitna bacuplit bancang pakewuh itu kan. Pahami ku urang ngan ngajina sing ikhlas sing bener-bener karena Allah milari ridho Allah seja taat ka Allah ka Rasul kudu diniatan ti imahna lain ngaji ka irid ku Cikih ka bawa ku Cileuncang lain ngaji tamadi imah batur ngobrol dan tamak ngajina teh lain ieu lain sing inget nyar ilmu teh ieu teh diparentah ku Allah urang teh kedah taat ka Allah matak init ka pengajian teh diniatan seja taat ka Allah ka Rasul milari ridho Allah kan ulah daripada di imah batur gitu kan mending init ka pengajian kitu ulah kitu eta mah disepelekeun kitu mah atawa ya ka pengajian di urang mah kan mun muludan teh di urang mah sok rame sok di baredahar daripada di imah kudu masak jaba batur ngobrol teu rame gitu kan di imah kan mending ka pengajian ayeuna mah gitu kan bisa-bisa dahar atuh lumayan ngorotanan resiko coba disawer gitu kan omat ulah aya niat kitu omat ulah niat kitu omat ya mun urang hayang menang rahasiana hikmahna barokahna tina amal sing ikhlas karena Allah jadi lamun teu ikhlas mah hese barokahna teh teu bijil aya jalma da abdi mah salat duha ti kapungkur tapi hutang raweuy wae nepi ka kiwari salat duha mah ti kapungkur abdi teh tapi abdi teh rugi jeung rugi eta salat duhana maneh mah atuh da teu karena Allah ger karena duit maneh mah nyapan ku Allah teh cenah tos didawuhkeun melalui rasulna saja mun salat duha teh cenah dicukup rezekina dijamin dibeungharkeun ku Allah taala ieu eta mah urusan janji Allah maneh mah tong mikiran kana janji Allah ngaran nu geus dijanjikeun ku Allah eta pasti geus we tong dipikiran deui ku maneh da engke ku Allah dibikeun maneh mah sing ikhlas geus kitu maneh mah ongko nyaho yen eta teh janji Allah yen Allah moal nyulayan janjina ai maneh hantem we di pikiran Gusti kada hilapnya
Abi pada salat duha Gusti 8 rakaat Gusti kade tong hilap Gusti nya engke pamita salat duha abdi Gusti kan karena teh periugi hoyong mobil abdi teh Gusti kan tuh ulah gitu ka pangeran kan nu kitu teh cekolot mah hitungan atawa tik-tikan ieu ka pangeran kitu kan kade urusan pangeran komo nunggu dijanjikeun ku pangeran nunggu dijanjikeun pasti mah tinggal bener naon tinggal bener amal nama tinggal bener ibadahna gitu kan gerak kepek karasa ke urang gerak robah we niatna kabehana ge asal usulna teh tina niat innamal a'malu naon ari hartina innamal a'malu binniat teh sing apal hartina bisa ngapal hartina kieu innamal a'malu teu aya lian kan sahna kabeh amal ditampina ku Allah pantes rek di walesna ku Allah ku warna-warni ganjaran warna-warni keberkahan warna-warni anugerah ti Allah Ta'ala boh di dunia boh di kubur boh di akhirat tah kapantesan eta teh biniati kudu make naon kudu ku niatnya teh jadi lamun niatna teu bener atau waktu make niat gitu kan nah maka ieu amal teu pantes teu pantes dibayar ku pangeran teu pantes diwales ku pangeran teu pantes ditarima ku pangeran kitu artina innamal amalu binniat teh mata kudu dipasang we niati imah teh bade naon urang teh ayeuna teh ka dieu teh bade naon di ditu keneh mata ku Imam Syafi'i alus sunat niat diucapkeun ku letah urang hebat Imam Syafi'i cek buya ari Imam nu sanes mapan niat mah teu sunat diucapkeun geus dina hate we niat mah kitu ari Imam Syafi'i mah ye sunat diucapkeun cek buya hebat naon pangna hebat da urang hese bener ieu teh amal teh hese bener urang teh masang niat teh hese ieu hese masang niat teh jol gidig nyaho har aing teh diniatan heula lebar atuh teh jadi ganjaran jabah gawe geus 1000 jabah geus korban duit jeung waktu geus kasita aing niat tadi henteu pan sakur anu teh diniatan mah meureun dek kumaha ditarima ku pangeran da teu diniatan heula mata ku mesti ucapkeun gara pek ucapkeun nya teh di mana rek ini teh pengajian ngomong nun Gusti abdi sejak kan bade milari ilmu Gusti bade zikir berjamaah sareng rerencangan abdi ka Gusti hadir dina majlis zikir Gusti seja ngagungkeun maulidna kakasih Gusti karena Allah Ta'ala ucapkeun ti imah teh kitu sejah milari ridho Gusti tah kitu tah lamun diucapkeun teh sok nempel dina ati teh nempel dina ati teh hadir bener gitu kan jejeg gitu kan anceg pageuh gitu tapi lamun teu diucapkeun mah heuh atuh da hatena ge lain hate wali ari hate wali mah geus khusyuk ka pangeran teu kudu dibebener heula naon sababna dah salilana hatena jeung pangeran urang mah salilana jeung dunya di mana rek ibadah ka pangeran teh kudu dibebener heula dibebener ge meni hese ngalalempengna teh geus gicrek deui kitu naon sababna ada urang mah lain setelanana kana ibadah setelana teh kana dahar urang kana hees kana ulin setelan saha tah setelan urang mata katena ge kadinya we bawa we kana ibadah bucal gicel we gitu bawa kana ibadah teh kan tah gitu Allah kahartos kahartos henteu itu alhamdulillah ajeng dina ieu saat ya doakeun ku sadarea
Ieu ya si Ujang di dieu ya guruna anak-anak urang nu ngaji di dieu ya yang Burhan dieu insyaallah aya azaman anu kuat dina kaping 8 Oktober ayeuna bade angkat umroh sareng ziarah ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng jeung Buya insyaallah tanggal 8 ngan beda kapal ya sapoe rejeung jeung Buya insyaallah doakeun ku sadayana moga-moga umrohna anjeunna sing dimabrurkeun ku Allah pon kitu deui sadaya nu umroh termasuk Buya doakeun oge moga-moga ziarahna ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ditampi ku Nabi sing nepi ka kengeng syafaat Nabi sing nepi ka kengeng limpahan rahmat Nabi barokah Nabi cahaya Nabi asrar Nabi warna-warni anugerah-anugerah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing aya dina kasehatan kaafiahan, kalancaran, kasalamatan, keamanan, keuntungan, kebahagiaan sing panjang umurna sing nepi ka bisa kumpul deui jeung kulawarga di dieu oge sakabeh nu dikantunkeunana kulawargana harta bandana oge jamaahna murid-muridna para pecintana sadayana muga-muga sing aya dina panangtayungan Allah pangraksana Allah aya dina jaminan Allah sadayana ya wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syu'ulillahi lahul fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Buya mah ieu teh aya 2 deui acara teh ya nepi ka sore ayeuna rek lulumpatan ayeuna hampura pek we tuluikeun acara ieu mah sawer mangke ti paneuri nya hah atos geus acarana kumaha geus kitu acarana nya atoheun jelema mah alhamdulillah tetapi kan dahar mah acan meureun ya alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.